Nuhun ya. Aduh, Pak. Nuhun ya. awas kuna si Akang ku aing mah. Kuna awas si Akang ku aing. Udang. Nah, memang rewasan pisan. Aduh, aing si Akang mah terlalu pisan. Terlalu naon. Mangerakeun pisan. Ngerakeun kumaha deui? Dia teh urang ditagih ku teh Ella Bentang itu artis nu manggung di urang. Heeh. Minta duit deh ka urang, cenah ku si Akang teh dibayar. Nung kapan dibayar ku Mang Koko ge ku motornya dijual kalau duitnya kapake. Aya tuh aing kumaha ieu aing Bayar bae ku Mang Koko daripada era mah. Tah dompet urang nepi ka kosong. Nyari geus mah kajun. Sip. Aduh. Terus kumaha ieu? Tanggung jawabna si Akang, berarti kudu ngagantian ka urang. Nyangke bere buka duit. Beak duit itu tadi mah. Aduh, aing dasar